Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastabi ti Andika Putra Apriana ti kelas 10 IPS 4. Di dieu abdi bade nyaritakeun babad godog Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu ketelaga tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teh aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktiana. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeuheus ka Ramana unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajaten. Tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan menta bangbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehana ngabige teu aya nu nembal, ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Tuan Putra. Jauh pisan eta jalma teh aya di nagari Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor, aneh pisan. Samemeh ngajawab, eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilesna. Ti harita Kian Santang teu geunah cicing, hayang geura gok patepung jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali, hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi sejamiang ka negeri Mekkah rek nepungan Bagenda Ali. Saenggeus diwidian ku Ramana, gejlig bae anjeunna angka ti Pajajaran leumpang ngulon muru kalebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti leumpangna teh napak kancang nyaeta leumpang dina kulit cai. Nyeak gancang ka ditu kakulon. Barang nepi ka negeri Mekkah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana aya Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki ukur melong, neges-neges ka nu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kian Santang ti Pulo Jawa, kaula hoyong tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hoyong ngadu jajaten." "Oh kitu, ieu atuh tuturkeun Aki," ceuk aki-aki eta ngajak indit ti dinya. Kian Santang nuturkeun, tapi kakara ge sababaraha lengkah aki-aki eta pok nyarita. "Aeh iteuk Aki, tinggalleun, cing pangnyoktkeun ujang." Kian Santang geuwat balik deui, maksud rek mangyokotkeun iteuk. Ari iteuk si Aki tea nancep deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut karasa beut pageuh, Kian Santang nyabut deui beuki bedas. Angger teu kacabut, Kian Santang mapatkeun ajian nyabut diri eta iteuk satakar tanaga. Aneh pisan, lain iteuk kacabut teh tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kieu bae unggal manehna nyebut sukuna kalah beuki mebes. Kian Santang geus ngaprot kesang. Iteuk angger teu bisa kacabut, manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun saha saenyana Andika teh Ki, ceuk Kian Santang semulung se. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh, "Nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpayuk bae Kian Santang nyuhun kana sampean Bagenda Ali. Manehna tuluk sadar yen kasaktianna dina ukur satungtung buuk, upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. Kaula taluk semerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda, ceuk Kian Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kian Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bagbag
agama Islam di negeri Mekah. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kian Santang pamitan hoyong hayang mulang deui ka negeri Pajajaran. Ku Bagenda Ali di Widian kalayan dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu diberekeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Seksa kaol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu wae carita babad gedog Kian Santang ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.